akhirnya kakak jeung Rasul siga kumaha Rasul lamun harita Rasul teu bertahan can boya Islam di dieu can boya Islam di Cimeong can kufu lamun Rasul baheula ngelehan nek diretok gitu yuk pahalung di Arab keneh oge tapi Rasul pasang badannya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud hampir 100 peristiwa perang Rasul anu dilungsuran ku Rasulnya lira aya kirang 60 Rasul anu turun Medan langsung aya anu teu turun Medan anu Rasul teu turun Medan disebutna Saroya anu Rasul turun Medan disebutnya Jazz masuk pasukan besar nah Rasul turun sadaya konkret rebel ke Indonesia lalu elehan wali sana malah pada perang Galuh kayak perang Demak Majapahit kan kayak perang Sunda Kelapa sampai ke dalam Cikulu itu kan Arya kan nahon atuh Panglima Wira Arya Wira Tanu diutusna di Sagara Herang Kaci Anjur teh justru kan berat POC ini lagi pemataran yuk gigihna sabada Rasul pupus para sahabat tetap gigih mempertahankan dikirkah Imam Busiri nuti humul jibalu fasal anhum musadimahum manda ro'a min hubbi kulli mu'tarikin mereka bagaikan gunung maksudnya para sahabat mereka bagaikan gunung menjulang tinggi dikutip dina sejarah kumaha aranjeunna di lapangan tempur eta Imam Busiri ngutip gigirna sahabat di lapangan tempur hartosna kehebatan Rasul jadi entong wakani dari Rasulna sahabat awai gigih seperti dalam Rasul teu kodo moyok teu jadi lemah sahabat menang abdina saha menang abdina Rasul sampai kawani pasang badan di Jawa Barat oke itunya para wali sangat Demak yang diratakan ku Majapahit lawan Cirebon diserang Galuh lawan terjadi perang Galuh itu Cirebon Galuh nah pertama sejarah telusur sejarah aya biti kesalahpahaman anu murni perang agama bersih Demak Majapahit karena Majapahit tujuannya ngancurkeun pesantren tapi sanes Majapahit Kertabumi justru Kertabumi mah anu ngabangun Demak nu ngabangun Ampel Kertabumi anu yang ngancurkeun Demak mah Raja Sanara orang Kediri orang Keling anu ngodeta itu deta Majapahit teh dikuasai geus dikuasai hayang ngancurkeun Demak Demakna ngalawan bela diri eleh akhirnya di buku Sunan Giri mah aya Raja 1000 Hari Sunan Giri jadi raja di Majapahit di buku sejarah Sunan Giri aya judul Raja 1000 Hari gitu. Eta ketika eleh Majapahit diangkat rajana Sunan Giri tapi di sakola sejarah Majapahit jadi dipegang wali sanga sebenarnya Indonesia ini negara Islam upami Majapahit ku para wali sanga mungkin teraja hukuman boga panduan hukum buku undang-undang mungkin teu sebuah kerajaan tanpa buku undang-undang teu mungkin nu nami raja boga undang-undang mungkin teu lamun undang-undang lain Islam para wali sanga di Majapahit teu mungkin Majapahit kuasa Nusantara jelas Indonesia negara Islam kubatur geus dikaburkeun sejarahna Islam teh pendatang gawena huru hara ngariweuh teh kitu aya teh Islam teh ngariweuh
Eta warisan teh saha teh para habaib. Sadaya warisan asa tetembus ka Rasulullah. Akhirnya orang jadi genah kieu kan anu ngalawan penjajahan saha? Para habaib. Maka didiklah anak kalian mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait. Da itu apa mau cinta? Kan sering menjadi sabab cinta kelima. Sabab cinta 5.